Hade jeung goreng atau adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi. Manusia mau bisa numpes, malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuweuhan Allah. Apaan kita berusaha? Nah, kalau kita larinya kepada berusahalah. Berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas. Memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti Daek Ngarona, Siskamling. Nah itu berusaha, manusia itu berusaha, bukan numpes. Sabab kejahatan moal eueuh, siapa yang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis. Jadi a'udhu itu asa tina kecap wau dha. Naon sababna harokatil wau ilal aini. Jadi harakatna wau ditukurkeun kana ain. Pasyoropa maka syuruf a'udhu ay akdiru artina kedewasaan. Itulah ilmu alat. Kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia? Bilahi ay bi kudrotillah, bi irodatillah, bi padlillah, bi idnillah, bi aonillah, bi tekalayan, kalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna, tuh ngadewasakeun Allah ka manusia teh. Bener. Pinter aka geuning ngaji. Dah. Aing dia tuh. Naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema daetah. Kade cing ati-ati urang cing inget karena sejarah setan, sejarah iblis. Hai kitu eta iblis usul ka pangeran baheula eceukna keterangan. Usul kumaha setan atau iblis usul ke pangeran ka Allah hayang panjang umur terus satutup dunya dibere ku Allah dibere hayang gagah diidinan hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat teu kolot teu budak teu miskin teu kaya Ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya. Lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya. Tingkatna teh leuwih deui. Sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana, tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis. Nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu ku anak muridna. Bahayana teh eta anak murid bakal milu geuleuh ta ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh. Dia cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal contohna mah kieu we lah sanajan inung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu sebab disilakan teh tinggal yang pemilih
Oh benar tetap pikiran teh heeh. Tak dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kejahatan. Satuju aka berarti aka merinya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kejahatan saha nu becus saha nu bisa nah sabab itu ngarumpak kodrat jeung irodat nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh berang jeung peuting ai berang abadi henteu kaselang ku peuting ai peuting abadi henteu kaselang ku berang ai berang peuting abadi da eta hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi manusia mau bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuwihan Allah. Apaan kita berusaha? Nah, kalau kita larinya kepada berusahalah. Berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas. Memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti daek ngarona, siskamling. Nah, itu berusaha, manusia itu berusaha, bukan numpes. Sabab kejahatan moal eueuh sapanjang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis. Sapanjang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam aya idin ti Allah. Allah nya nepi ka birinya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Dewasa karena saya sudah menganalisa tentang ta'ud. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Sampai sejauh itu saya menganalisa. Jadi a'udu itu asa tina kecap a wau dza. Naon sababna harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau ditukurkeun kana ain pasoropa maka syurub audu ay akbiru artina kedewasaan. Itulah ilmu alat. Kumaha ngadewasakeunana Allah ka manusia bilahi ay bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi idnillah bi aunillah bi teh kalayan kodratna kalayan kersa jeung pangawasana kalayan pitulungna tuh ngadewasakeunana Allah ka manusia teh bener pinter aka geuning ngaji dah aing ge atuh percaya batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepe era da tuh jauh tinggalina ge mah tapi heueuh pek pikir ieu mah mikiran soheh doib henteu soheh henteu doib ger pasea masih kene ngulukutak ke dirinya atung keneh benar nu matak dewek teh satuju lamun tekad dek numpes kejahatan saha nu bisa paling-paling manusia itu berusaha untuk atau keur ngajauhan kejahatan
nya matak ulah waka dituturkeun teh 4 negara teh Bandungan we urang teh kajauhan lo Bandungan teh kajauhan neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan kumaha niat kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teh ka Kresna lamun dorna pae pembunuhan saha nu ngabunuhna Gatot Kaca 4 negara si Cepot si Dawala kan terlibat maka iya tah sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar memperkuat terlibat ya kasus goreng-gorengna 10 tahun teh hari itu mah meureun ditanggung jawab hari itu hari aing sanu tanggung jawab keur jelema kieu urang leutik sabab ieu pembunuhan berencana ya direncanakeun alah cek aing oge waspada jadi dieu sanajan nu nyaah ka urang tapi ingat tingali kasang tukangna eta Gatot Kaca make cek aing oge keun cenah maranehna atuh bejaan moal ditarima sabab datangna ge ti aing di sana pun dirayat moal da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge moal kudu luhur kedudukan kakara aju hormat urang lalajo we ajabna kapan urang meureun kabawa keuna ajab nu matak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing ulah hareup teuing yang ulah tukang teuing hareup teuing ka galei tukang teuing ti jengkang sigar tengah we sigerna siger tengah ada hayang salamet tapi tetap lamun urang milu kasok kali mama terlibat pasti ngan dewek meureun boga Allah keyakinan sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun ya kitu ya ayeuna mah si lain jeung dewek fungsina ge hiburan hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi falyasir rahim jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin 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 kitu pan kahijina deui nyaeta dumeh kamari sasih Agustus dina raraga urang sararea mieling kamerdekaan anu kagenep 10 tahun urang tahun nasional anu kasawidak dirgahayu Indonesia dirgahayu urang eusian ieu kamerdekaan teh ku cara karya nu terpuji karya anu nyata nya ulah diselewengkeun ieu kamerdekaan teh ulah disalah kaprahkeun kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun di mirajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rop-rop aras nyata audensi sareng Allah oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu hidanganna teh eta ya
kahiji deui mapak sasi siam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya maneh jadi jalma takwa, yuk urang bebarengan dina bulan puasa. Mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering. Kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecager. Kitu da enteng teh. Kumaha lamun teu ngagentian pijah. Aya jalan. Nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin. Sapoe lamun 30 poe 30 urangeun. Teu ngaberatkeun agama. Bener teu nu berat. Kitu. Tu ieu teh panganten teh teh hikmahna ageng pisan, ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mirad diisrokeun di mirad geunana jeung mapag sasi siang. Pardu kasamut sunat kalampah. Kitu. Dek kumaha bersatu na hirup. Ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh. Geus papurisan. Ditinggal dina segi religius geus aing-aingan. Padahal pan hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula. Ya, Habluminana heula. Jeung papada urang heula. Horizontal heula. Kakara vertikal. Hubungan jeung nu kagungan kamu. Apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, tidinya vertikal ka luhur. Kita nikmati nikmat iman, nikmat Islam. Ngan ukur jadi seremoni bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron. Abong kena ieu dunya panggung sanewara meni pinuh ku formalitas. Pinuh ku kepalsuan. Tidak ada nilai kemurnian. Mana itu manusia teh? Ari eusina di parariceun bungkusna di kakawal. Tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah ayo Garuda teh rek megarkeun nogna. Tuh. Pangna didewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh. Sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna. Dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika, Jepang dibom. Tuh Garuda megarkeun nogna teh. Pan mararantong urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna. Aya kamelang. Hiroshima Nagasaki. Aya kamelang perkara lemurna. Nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa. Nah ieu terek dituna dina etalase unggul.
ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh biadab keadilan dengan ukur berlaku nak keur nu maling domba unggul aya nu maling duit negara diantep aya si inu ngageo-geo bujur ribut sarerea aya nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep apa artinya merdeka? Candi hanap ayeuna minuman keras, ekstasi, magadon, sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Bangsa urang geus taleler. Utamana para pemuda anu jadi tulang tonggong negara, mana lemah. Untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabendung hawa nafsu. Dewek kurang Bandung nu ngabandunganana. Bener urang Bandung ngabandungan. Omat ulah parundung. Cing inget kanu agung. Lebaran melalui sarung. Tuh. Cing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge. Dipanerikeun. Keadilan sosial nya. bener. Cek aing dina segi religius geus kadeuleu al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Naon Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna. bener. Geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing. Akang pangmoloto teh Dek dipake dina KTP unggul teh Islam teh. bari bener. Lain tah dengekeun. Geuleuh aing. Dalam mun diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan siang. Teu bisa. Dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum. Jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh. Dihakan cacing. Poting manehna mah aya di dieu moh. Jok. Tapi Tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang. akang mah belajar Dek mawa naon sia ka akhirat lah. Ceuk saha mawa amal. keterangan. Bawa keterangan. Ngagugu teuing sarerea atuh sia teh. Bawa amal di buku Anda. Gugu mah hukum. Kumaha hukum teh? Cek hukum lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade tah jadi resep sia mah lamun ngararaco teh. Oh benar kan. Tek pikir Jadi dina tinggalkeun amal dicontoheun balarea nu bakal datang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusan alaeun alay. contona para pahlawan urang toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa heh getih dipake nyebor ibu pertiwi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka. Merdeka. Tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur
tetenger nu hempak di Taman Pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun berjuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu jarta marukana mangul bedil wungkul meureun bari tadi teu boga gaji aya tanah kosong pelakan cengek leunca terong surawung terong berjuang keneh kasar bulu ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah saha we keun we hasilna mah kudu bogana asal mihape tong dituaran sabab kulobana tatangkalan kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka ari kasebut merdeka mah kitu mana manuk ayeuna beak da hayang ningali manyar teh hese ngalah belut disetrum diportas naon merdeka na manuk dibedilan di bedilan nya benar kan jadi berarti teh merdeka manuk teh gitu sinya ka nagara benar kan sok geura Isra Mi'raj kenya aku mau ada kamu oh nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha leletikan heulaan pindah tina laku lampah salah kanu bener tina cedir panen pare menang saton hak fakir miskin sakinta geuwat bagikeun ari hayang salamet merejeki urang hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh hayang akbar nya bener tekan mun deuk digugu henteu sabodo teuy da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah Allah moal untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang keneh urang kene gitu tah ai daek nyaring peuting mah pan deet rezeki deh kumaha deetna ari apa deet rezeki teh teu kudu melak pa urang dieu mah melak cau pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan dewek mah sapeuting ka ala pare non je eta terong aduh ini jiga nu babaturan urang dideketkeun rezeki tah dumatak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya bener bismika Allahumma ahya wa amut karalak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mandi tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nu rek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh nyahoan gelombang eueuh arahna sidik ka itu mah maha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah puting teh cing Gusti abdi teh kaboli motor atuh hirup teh saya tadi target kumaha lamun Allah rek merebus bener ya ulah ditarget kumaha itu we atuh kumaha nu rek mere urang mah ngagungkeun terus ngabdi nya kumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung eta teh akal
lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moadaikeun datang makaning di da sieun ku patung lima urang patung nu mana maksud akang patung nu mana atuh apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan raja tauhid teh oh eta teh baheula dina zaman Raja Namrud aya Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranana teh pangerana pan di dinya mimiti hujah wah kumaha kan eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim patung leutik nepi ka patung rada beujeuhna peletrak dipek-prekan atuh pugu sararemplak anu semplak irungna anu semplak ceulina anu semplak leungeunna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena pan isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak aya pangeran eueuh leungeunnan aya nu eueuh sirahan aya pangeran semped tuh cing teangan cenah nu neungeulanna saha kapanggih Ibrahim maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakona gagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya mamake disembah Nabi Ibrahim make disembah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh ditunda Nabi Ibrahim dihanap diguruk jehur wah tegari nu namalin pan pangeran didinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah gitu eta seuneu geus deukeut Allah Ibrahim geura nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Ibrahim teh seuneu nah we cenah tong panas eta Nabi Ibrahim Jibril ini teuy ka itu ya Allah cenah we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei cenah tiis yeun kasalamatan ke Ibrahim suluh bea Ibrahim mah tina lebu leumpang he kieu teh kada jeung dame murukan palai gitu palai pek lamun mung teurak diduruk teungeulan patung ti ayeuna patung nu di imah teh ai patung teh ngajentul eueuh gadang ai nyatu beuki pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak sia ganti beureunya budaya nya aya kedul pek-prek aya haroream pek-prek aya benci ka batur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan cili asa cili asu cili asih tuh didinya moal panas gara pek wah kabakar aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeuli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas ai teu kedul mah moal kaduruk hate teh moal bener kahartos hartos oh eta itu ngaji mah beres takang ilmu genah kana hate di istri orang panon menjak itu berdirup temu komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju sugan we nitah ka urang aya meureun tatangan anu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bahagia bahagia aya dipikang mah ilmu mah di mana we heuh oh laras kang ceuk aing oge aya kasok kalima rek nyaksian eta teh juragan Gatot Kaca suwon heuh doakeun sacara doakeun sing salamet amin